Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka mangsa hapi teureun-eureun sasambat bari teu oleh ngurubutkeun Cipanon masihan kuburan nu jadi pamajikanana. Hatena ngenes peurih lain di kieuna ariras ku nasib dirina jeung anak pamajikan katut incuna. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Duh Gusti, mugi-mugi pun bojo teh masing ditampi iman Islamna, mugi dijembarkeun di lebet kuburna, dientengkeun siksaanana. Mangga nyangakeun dasarna oge kagungan Gusti. Keak manuk koreak ngalayang luhureun anu keur nyuuh. Korobas kalong nu keur ngalantung di tangkal kai kawasna bae kagareuwahkeun gayabag kakalayangan luhureun kuburan. Korobas napal deui dina dahan kai nu ngarang kadak. Bet ngareureuwas. Garentes paehon nu harita teu jauh ti mangsal hapi anu keur nganteur nuduhkeun kuburanana maunah nyaeta pamajikanana mangsal hapi. Keur mah ti tadi oge geus ngarasakeun nyeeng ting parentulna tutunggul kuburan anu kacaangan ku cahaya bulan. Manuk bajewid teureun-eureun juwid-juwidan subat sabet dihaleuangan ku siit uncuing anu ngelaku di sada matak muringkak bulu punduk nu borangan. Patemalan jeung bueuk anu keur cinutrung dina dahan kihiang sorana hawar-hawar kasawur hiukna angin peuting nu ngahiliwir nyiwitan kulit kawantu sisileuweung. Matak nambah-nambah ting puriding ting sariakna awak ngajak lumpat mun teu inget di kakolotan mah. Katayap paehon lempang lalaunan nyampeurkeun mangsal hapi anu keur nyuuh dina kuburan pamajikanana. Gek cingogo gigireunana bari Noel kuleungeun. Pok manehna ngaharewos. Jadi geus peuting teuing ieu teh. Tuh, bulan oge geus manceran. Bisi asup angin ongkoh nyiar-nyiar pipanyakiteun. Keun
ngarasakeun anu geusirna mah. Balik-balikanan urang tacan puguh, da masih keneh kumelendang. Jeung memang Ki Adi, di dunia teh pinuh ku kajahatan jeung kapalsuan anu dilakukeun ku jalma-jalma pinter tur kawasa. Tapi keun bae Ki Adi, anu geus mah geus we. Da hakikatna mah unah oge dipundut ku Nu Rahayu. Oge mun teh mah Ki Asmita katut Nyi Esih jeung anakna. Kituna teh ku ayana pagawean jelema, lain urang hakimna. Muga hirup maranehanana sing jadi hakim pikeun dirina masing-masing. Ayeuna mah hayu we urang balik. Lebarkeun bae ngursi, lebarkeun. Pak Ehon ngajak balik ka Mangsal Hapi. Nyah Mangsal Hapi cengkat ngareret ka Pak Ehon. Cipanona ngagarendang buburilakan katojo ku caangna bulan anu ngemprai. Maruntang kana bulu-bulu panona. Sawareh ting arudat mapai ngaliwatan pipi anu geus mimiti karijut dihakan ku kakolotan. Mangsal Hapi teu ngajawab, jeung manehna nangtung bari muntang kana tangkal samoja. Panona teu lesot neuteup gundukan tanah kuburan anu ngajepat mujur ngaler hareupeunana. Ret kana tangkal samoja anu ngarunggunduk siraheunana anu harita keur dipuntangan. Kerenang deui Mangsal Hapi satengah ngaharewos lalaunan. Sorana peura anca dumareuda. Kadengena ku Pak Ehon mah nu aya gigireunana teh ngan saukur kabawa ku hiliwerna angin gunung anu lirih. Dumadakan deui marga satwa teh jep we jarempe. Samoja titip bojo kuring pangiuhankeun tina moreretna panas poe. Pangimbutankeun tina gelebugna angin jeung hujan. Heg samoja tungguan ku anjeun. Purangkeun kembang anjeun masih mahyak luhureun pusarana. Hitung-hitung wakil kuring nu tacantang du iraha bakal bisa datang di ka dieu nyekar luhureun kuburanana. Ngaburan ku sesengitan. Tamat nyarita. Gelebug angin gunung ngadadak ngagelebug nebak tatangkalan nu aya di astana. Samoja nu tadina ayem teh ayeuna mah moyeg. Kitu deui caringin jeung kamuning. Ting keresek. Dauna burber maruragan. Mangsal Hapi malik nonggongan kuburan bari nyusutan Cipanon ku tungtung baju. Ketep lempang lalaunan digendeng ku Pak Ehon nu teu lemek teu nyarek. Bulan di luhur geus mengok ngulon teu manceran deui. Tapi masih keneh ngemprai teu beda we ti nu keur nyaksian. Manuk beuk, Sit uncuing, koreak jeung bajeuwid nu subat sabet ngarlak deui. Ungku-ungku nu hawar-hawar ti jauhna kawas nu mileuleyankeun. Kapeung-kapeungeun koreak disada nalayang luhureun sirah. Ngawawas hate Mangsal Hapi nu keur pinuh kuraheut kasedih jeung gudawangna kana langsaan nu memang mangrupa ujian pikeun dirina. Bus kalembur kaayaan geus simpe pisan. Teu kadeuleu barudak ulin nu lampreng. Teu kajeueung kolot-kolot ngabungbang bari sidengdang. Kabeh geus ngarampih ngareureuhkeun kacapena urut ti beurang paeh poso nyiar kipayah geusan ngarasanan anak pamajikan. Balik ti pajaratan teh Mangsal Hapi henteu nyimpang heula ka imahna Pak Ehon.
Manehna kebat mulu imahna sisi jalan rada mencil ti tetangga. Paehon nganterkeun heula, maklum bok bisi kumaha onam. Datang ka imah, barbayi deui cipanon mangsal hapi geus teu bisa diampeuh. Komo atuh. Nyeung kaayaan di jero imah saincak-incak matak nyuat-nyeuit kana hate sumereset sumeredet. Saparipola pamajikan sapopoe ebreh nembongan. Mulangkeun ingetanana ka mangsa-mangsa katukang keur jaman tetep renggenek. Waktu manehna kurah koreh kana peti tempat pakaian anakna. Breh manggih kulit maung sancang nu geus mangrupa baju. Gretrek deui. Manggih sihung maung sadua-dua. Gegeletekan handapeun tilepan pakaian. Nu basa didongengkeun ku Kang Ehon teh ya. Nya. Lain leutik-leutik maung sancang. Nilik sakieu utamana bisa dijieun baju. Ceuk geureunteu sate mangsal hapi bari sup disakuan sihung maung teh. Red manehna kana sasampayan di enggona rantuy baju budak aya sababaraha hiji. Taksiran tadina mah baseuh keneh di dinya diiciskeunana. Geus gede geuning budak teh. Komo ayeuna meureun taksiran mah. Rajeun teh. Boga inju menang hayang. Ngan saukur bejana jeung urutna. Goledag bangsal hapi ngagelehe. Tapi aneh panona teu bisa dipeureumkeun. Pimeujeun duger teh. Puguh mentas lumaku sakitu jauhna. Tapi nyeleuk we. Bari pikiranana cus-cos kaditu kadieu. Hatena nyongkab panas ngagolak jeron dadana. Teu beda we. Tidurukan ngagedur burung. Pucukna nguntab-nguntab ngaduruk badana mangsal hapi. Red kana galar. Katempo aya peso balati diselapkeun. Sorenan manehna baheula anu dipake ku Asmita basa waktu ti heula dipake tarung jeung maung sancang teh. Kunyang manehna hudang gek diuk bari mencrong kana balati nu herang kasorot ku cahaya cempor. Jung bangsal hapi nangtung. Kop balati teh dicokot, dipesat, dialak ilik. Lang manehna ngahulang salila-lila kawas aya nu dipikiran. Teu lila kojengkang kana peti baju kampretna. Terus dibuka disampaikeun kana kawat. Rap baju belang paninggalan si Barong teh dipake ditutup ku kampretna. Terkatak iket di pageuhan. Sarungna diharudumkeun. Jag kana peso balati lap dibebaskeun kana cangkengna. Beres barang pake. Sanggeus duak liuk sakedeung neuteep enggon urut manehna gegelehean. Kepoh bae damar cempor teh ditiup, jerut turun ka golodog. Kusiwel nyieun udud, cekes, bengsina, sut diseungeut. Pledung, ngebuel. Kawasna bae pikeun nengtremkeun hatena anu ngageder. Teu poho sanggeus dua kenyotan ududna. Mangsal hapi ngonci imahna. Luak liuk sakedeung kejring we manehna turun teu sirikna luncat. Kuliwad kana tangkal jeungjing gigireun imahna. Kuliwad kana dapuran cau. Ret deui ka imahna. Lung kuntung udud teh dialungkeun kana dapuran cau. Ngenyai hurung sakedeung pes pareum. Kojengkang. Jurelat mangsal hapi ini tidinya. Segala kasangsaraan karandapan ku aing saimah-imah teh. Moal salah teu sia nu jadi ulon-ulonna barja.
Aing dibuhi, Ki Asmita dibuhi. Nyesih katut incu aing ka leungit. Pamajikan nepi ka hanteuna. Pakaya aing dirampas ku si Babah Gondok. Eta kabeh pasti buah na akal sia. Oge sia Babah Gondok, ulah cicingan. Utang aing teu sapira. Tapi pakaya aing dirampas ku sia. Sia sapongkol. Sia mika butuh harta aing. Sedangkan sia Barja mika butuh nyawa aing. Hati-hati. Penting ieu aing bakal nyieun balitungan. Mangsal Hapi bari nurugtug teh hatena mah ngecewis eureun-eureun. Gilig dina batina rek ngadatangan imah Lurah Barja jeung si Babah Gondok pikeun mulangkeun ka nyeri. Juringkang dinu poek ku Kuliwedan dina tatangkalan nu caneom harieum. Bus ka Kampung Sokol. Manehna jongjon we ngagedig teu luak di ka sisi kagigir. Gedigna dangong, ludeung. Sepi karisi suda ka hariwang. Jauh tinggal bekasieun. Perbawa rasa nu ngagedur nafsu. Amarah nu teu kawadahan di jeroeun dadana. Breh garduh tembong ngarunggunuk sisi jalan rondaan. Mangsal Hapi mimiti lempangna hati-hati. Ku Kuliwedan dewe nyumputkeun dirina bisi aya nu nangenan. Eukeur mah bulan sakitu moncorongna katurug-turug di garduh katempo aya sababaraha urang ronda nu keur ngagaluher sare tibra kerekna pating korolok. Juringkang. Mangsal Hapi keketeyepan malibir katukangan imah-imah nu marapat sisi jalan rondaan. Teu matak hese neangan imahna Juragan Barja teh. Eukeur mah geus apal katamah panghadena panggedena. Pernahna teu jauh ti balai desa. Tapi rada nenggang ti nu rea. Sedeng buruanana pinuh ku tatangkalan hararieum. Sabot kitu bebence disada mutar luhureun imah. Angin ngagelebu gede nambahan tirisna nu keur sare. Ting porongkol di garduh anu ngan diharudum ku sarung poleng belel. Diangel ku kohkol awi. Jigoh. Di jero imah sada aya lalaki batuk geus tagwe dina hatena. Najan geus heubeul teu panggih ge. Ari kana jegohna mah masih kene apal. Tangtu eta teh Lurah Barja. Ceg kana baratina terus dicabut tina cangkeng. Ngaborelak kasorot ku cahya bulan tina sela-sela dangdaunan. Wayahna masing pasrah, masing ridho Barja. Pasti sia ayeuna ku aing rek diala. Hitung-hitung mayar hutang. Baheula aing dihukum teu karana aya kasalahan. Anu matak aing rek menta nyawa sia. Pikeun imbalanana hukuman nu ku aing geus dijalankeun. Kitu gerences hatena Mangsal Hapi. Bertak nyungka jandela ku balatina ugal ugil sakedeung. Brai weh muka gerala celeng. Mangsal Hapi luncat ka jero. Kaayaan di jero imah renyem-renyem. Ukur di caangan ku damar tempel anu hurungna meletet leutik. Gilisir mapai sisi bilik ati-ati naker. Bisi aya nu kadupak. Peso balatina geus ngabar dicekal ku leungeun katuhu. Panon ringeus napas dipegeg. Mangsal Hapi ngetayep ngadeuketan kamar sare anu ngan ukur ditutupan ku reregan.
Lol nempo ka jero enggon. Di dieu oge dicaangan ku damar tempel anu hurungna geus ngeleter lantaran rek pareum. Ongkoh katebak angin tina janela. Brai damar teh digedean meusan tembong nu keur sare. Juragan Barja jeung pamajikanana. Deg 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 ter. Dia jantungna mangsal hapi moyeg. Tuur nyorodot kawas nu lilinieun. Dinten teu oge rek ngalakukeun Rajapati anu memang papalingpang jeung kaayaan jiwana. Ieu mah puguh sasat kapaksa. Kajurung ku nafsu nu ngagolak jeroeun dadana. Anu timbulna teh lantaran ku kanyerian anu pohara. Dumeh dirina dikakaya. Disangsara bea karep. Saimah-imah jadi korban nafsu angkara murka ti hiji manusia anu wajib disebut pamimpin rakyatna. Sakolepat ngajorelat dina ingetanana. Yen samemehna jadi lurah teh Barja lain jelema bager tapi jelema bengal kaasup tukang babadog. Ngan kulantaran wani nyepehkeun paling anu harita meuweuh di desana. Manehna dijadikeun lurah. Memang teu aneh dina zaman penjajahan mah nu kitu teh. Ketep mangsal hapi nyamperkeun kanu keur ngaguhar tibra. Pesona diamangkeun siap rek ditubleskeun kana dadana lurah Barja anu keur ngabebengkang. Tapi ngadadak mangsal hapi ngarego. Inget kana kalalakianana. Boga rasa hina. Nanda sajelema nu keur teu walakaya. Ras deui inget kana caritaan Paehon tadi di pajaratan pamajikanana. Ki Adi nu geus mah geus be. Lain urang hakimna. Muga hirup maranehna sing jadi hakim pikeun dirina masing-masing. Lebarkeun we anggursi. Sup peso balatina dikana sarangkakeun deui. Teu anta parah. Dog we juragan lurah Barja nu keur sare nyegrek teh digusur. Kubrang ti beubeut di tempat sarena. Puguh we atuh. Juragan Barja mani walah wah weuleuh-weuh. Keur ngeunah-ngeunah ngagebra sare. Boa keur ngimpi ragrag meureun. Ari ieu ujug-ujug karasa awakna aya nu ngagusur nepi ka ngagubragna pisan. Waduh, walah. Naon ieu teh? Juragan lurah Barja nyaritana gegelegepan. Teu beda we tinu tas titeuleum. Panon molotot. Tapi can katelek. Naon-naon nu aya di hareupeunana. Adaina ngadadareh oge teu kapirosea ngagebay ngacai. Montong walah weuleuh Barja. Dareh kumata sia. Ieu aing saha? Ceuk mangsal hapi bari nunjuk kana dadana. Juragan Barja kawas nu kacekek. Bari gigisik ngabelelkeun mantana. Lembutanana can ngumpul bener. Jaba sirah bali deg da puguh nyaring digentak. Montong aus ya. Hah? Hiu gobro we carehamna ditinggang ku mangsal hapi. Atuh puguh we. Jelema anu keur lulungu ditinggang ku peureup haneut. Dayak-dayak goblag we nang karak bengkang. Sirahna ti dagor kana juru ranjang kai. Nya sakedapan mah. Teu wudu bali degna beuki leneng. Dedeuleunana beuki teu pararuguh. Aduh, tolong. Nyi Mas Romlah anu harita nyaring kagareuwahkeun ngadengek barang ngadenge aya bangsat di imahna keur nyiksa salakina. Atuh gajlang mangsal hapi kana ranjang. Nyi Mas Romlah digaweungkeun bari dirungkupan ku simbutna. Montong ngagujurudkeun sia. Lamun teu hayang ditawak mata genggerong sia.
Ceuk mangsal hapi bari ngancam ku peso balatina. Napas ngahegap tandaning nafsu anu tacan kabudalkeun kabeh. Anajab teh dirga angkat tincak gimir ku porongosna jeung ngarasa paur ku balati anu ngaborelak luhureun sirahna. Dimas Romlah murungkut bari awakna ngeleper katamah digeweungkeun anu antukna ngadempes bari inghak-inghakan ditahan. Bujur mah goyobod teu karasa teng bengsina oge bocor. Kilang deui mangsal hapi nyamperkeun musuhna anu keur nyangkorah rek diojak. Tapi kakara oge celek mangsal hapi nincak papan ana galeong godobot we. Awakna ti beubet lantaran teu kanyahoan sukuna dikael ku Juragan Barja nu harita geus eling. Korejat Juragan Barja hudang nyabet ku korsi nu aya di sagigireunana. Hiu ditinggangkeun. Tapi mangsal hapi rikat ngagorentel. Bro, korsi amuradul ninggang kana papan. Yuk deui Juragan Barja ngirimkeun panajongna nu diincer gadona. Tapi mangsal hapi keuat ngarempodkeun awakna dina gerakan pamonyet. Gerakan tutungkusanana leungeunna ngarawel suku. Tapi Juragan Barja oge dina perkara maen pomah teu beunang dihina. Data dina oge jalma oah-oah. Kulabit cetruk. Sukuna jadi ngababuk pigeulang. Mangsal hapi ngerepeng ngejat ngaborengkal anu saterusna ngajaregjeg nangtung. Usin! Bangsat! 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 Juragan Barja gogorowokan ngahudangkeun si Usin anu harita sararena bareng jeung si Warma di dapur. Ih, lain ka bangsat aing mah deuleu, babi. Tapi butuh nyawa sia. Ceuk mangsal hapi bari sebrut we ngarames beungeut lawana maksudna mah rek ngajamber ceuli. Juragan Barja ngelid diteruskeun ku teungeulan nu ngajojo careham. Mangsal hapi nakis bari perep musuh ditungkup sarta dicentok. Sedang sukuna gilir nyerong ngarobah kuda-kudana. Heat. Gorowok we ngajambret kulit beteungna. Gurubug. Juragan Barja ngagurubug. Kulit beteung asa coplok. Hiu. Ramona anu ngeket teh nyusul kana angen. Kudupruk bae nyuuh teu inget di bumi alam. Kawantu dipeupeuh hulu angen. Seret mangsal hapi mesat peso balatina. Maksudna mah rek ngagorok genggerongna. Orok kaya Dimas Romlah barang mireungeuh peta lakuna mangsal hapi nu bakal mateni salakina. Manehna ngoceak tulung-tulungan geus teu nolih kana ancaman tadi. Bareng jeung eta si Usin jeung si Warma nu geus nyari ngadenge gorowokna nu jadi dunungan. Ngagentak duanana julung-jeleng ka tengah imah. Bus ka kamar. Kasampak aya lalaki mesat peso balati. Sedengkeun dununganana ngajoprak hareupeunana. Teu hanta parah deui. Repet we si Usin mesat bedogna anu kabeneran tadi dijewang tina gantunganana. Hiu. Rek nigas beuheung. Mangsal hapi nu teu kapalingan rasa yen aya bahaya nu ngancam di tukangeunana. Rikat manehna balik Bandung. Kolebat. Bedog datangna nyempong. Mangsal hapi lap rengkod miceun seseukeut bedog. Jeres peso balati ngahakan pigeulang si Usin anu keur nyekel bedog. Aduh. Goloprak bedogna murag. Si Usin ngejat beungeutna muringis nyengir bari nyekelan pigeulanganana nu awor-aworan ku getih. Hiu. Ayeuna mah bedog si Warma datang rek meulah hulu. Rek loncat eueuh lahan kawantu deukeut panto. Lep deui mangsal hapi sakilat depok. Waktu bedog si Warma ngaheumbat sak gicep tajong mangsal hapi dina gaya pamonyet geus nyikat siku si Warma. Aduh. Goloprak deui. Bedogna meceleng bis we ninggang si Usin. Sakitu lowong pikeun nubleskeun peso balatina. Tapi mangsal hapi teu tega. Puguh nu diincerna oge lain si Warma. Bareng jeung si Warma kokowongan nyekelan siku. Bari tiburial buncelik mangsal hapi ngarandeg terus rarat reret.
Dor. Di panto hareup aya ngagedor. Si oreng ronda nu tadi sare geus nyararing kagareuwahkeun ku jejeritanana Nyi Mas Romlah. Kalawan rame bari galecok, ribut ngkolan kohkol di barung ku hatena nu gempeur. Datang ka hareupeun imah teh kadenge aya nu brugreg anu keur galungan. Mangsal hapi gugup geus tege dina hatena yen pasti dirina bakal pinanggih jeung bahaya lamun teu buru-buru nyingkah. Teu loba mikir deui, bajeleng we. Manehna ka tengah imah, kajeleng diluncat kana janela, berebat lompat ku kurubutan kanu bala di jero kebon. Burusut nu ti luar ka jero panto imah anu dibukakeun ku si Usin. Kasampak juragan Barja masih keneh ngajejer. Si Warma nya kitu keneh. Nyang saya ngalehek sirahna nyarane. Sedangkan Nyi Mas Romlah ane perkeneh dina luhur kasur teu daekeun turun. Lantaran bujurna ayeuna mah karasa jemlong gogoyobot ku Ciompol anu jibrug masihan sampingna jeung simutna. Kanca dangu sadayana, urang malikan deui carita ka tukang. Tina perkara elehna kijibja. Malah nepi ka bobor karahayuan ku Asmita. Teu saeutik mawa robahna kana diri Asmita. Manehna ayeuna mah saolah-olah naik harkat unggah darajat. Pada ngarajenan, pada ngarambean, boh ku babaturanana pada hukuman. Boh ku personil pangbuian. Kabeh-kabeh pada ngarasa gigir, miris. Sanggeus Asmita tembong wesena lain bantrak-bantrakeun. Ayeuna manehna nempatan kadudukan anu samemehna dicakel ku Kidibja. Sok sanajan ieu teh sanyana mah henteu kawengku ku undang-undang. Tapi da memang geus kitu ti baheulana keneh meureun. Saban-saban nu dianggap jago eta pasti dijadikeun kapala maranehanana di jero hukuman. Waktu ti heula Asmita dipisahkeun tempatna. Manehna geus boga pikiran yen hukumanana pasti bakal ditambah atawa bisa jadi dipindahkeun ka sawah lunto ka tempat hukuman anu leuwih berat. Lantaran dihenteu oge manehna geus nyieun kaributan di jero panjara nepi kanimbulkeun paehna kijibja. Ngan saminggu manehna dipisahkeun dikerem di hiji kamar nu rupek heureun katurug-turug poek deui. Malah daharna oge dianteuran. Mun kabeneran kaluar ti kamarna manehna dikawal ku rangetengna pakarang. Tapi saterusna mah manehna dicampurkeun deui jeung babaturanna nu sejen. Hal ieu nimbulkeun tanda tanya oge pikeun dirina. Naha ku kajadian paehna kijibja teh bakal aya buntutna nu kapapanjangan atawa memang peun semetinya moal aya naon-naonana deui. Oge lamun dilenyepan mah binasana Jibja sabenerna balukar petana sorangan anu rek ngahantem satakerna teu beda li raksasa rek ngarugrugkeun gunung. Anu saterusna ngaleos kabawa ku tanaga sorangan sarta sirahna ngabentur sarigsig panto beusi. Kabeh babaturanana pada hukuman sarta sipir-sipirna oge nyaraksian. Sakali mangsa Asmita sabatur-batur lakon gawe deui ngalabatu. Rombongan nu indit harita aya kana 30na jeung sababaraha urang nu ngajagana. Tempatna di Cimanuk, Lapang Paris, kiduleun jambatan. Asmita nu memang dina hatena geus aya niat hayang kabur. Harita sajeroning digawe teh teu oleh manehna mikir kumaha jalana sangkan maksudna bisa kalaksanakeun.
Eker mah geus kacida ngarasa teu betahna. Turug-turug manehna teu oleh inget kana keterangan pamajikanana basa di kantor pel polisi teh anu nyebutkeun yen anakna gumilar teh leungit. Rek nanyakeun leuwih jelas teu bisa. Kapan harita teh boh manehna boh nyeesih pamajikanana kalah meunang panyiksa anu lain lumayan ripuhna. Tapi kawasna bae kahayangna Asmita teh kabiruyungan ku milikna. Kebeneran deui. Ana jerit teh aya awewe nu jejeritan tulung-tulungan. Si horeng di jalan aspal aya delman kabur. Panumpangna awewe saurang anu rek ka rumah sakit. Tina bawaning ku ngarasa reuwas jeung sieun lumeh kuda delman teh terus mabur apeng-apengan teu bisa dikadalian deui ku kusirna. Si awewe teureun-eureun deui jejeritan minta tulung. Sabot sarerea ngaralieu ke jalan gede nempo delman nu keur ancul-anculan dibawa kabur. Jelema-jelema pating burisat sieun kadupak. Asmita teu panjang mikir deui, gajleng we. Manehna luncat muru ka saurang sipir anu ngajaga pangkidulna. Memeh si sipir sadar kana nu bakal kajadian. Perep Asmita geus ngahiuk nyayang ninggang cukang irungna. Ari jekuk ari kedebut we. Sipir nangkarak bengkang. Sirahna tigeledug kana batu. Kerewek we bedilna direbut lawang dibalangkeun. Si Asmita kabur. Si Asmita kabur. Oh, kabur. Si Asmita kabur. Sipir teh bari ngagorowok. Manehna ti Soledat nangkarak kana cai atuh pugu we ngabelak-bak gogorowokan teu kebat. Jaba sirahna benjul, irungna oge ngabulaeh bijil kecap asin kawas anu sariawan. Dor, dor. Bedil nu ngajaga disadakeun. Jeleng. Sipir nu saurang deui ngudag tapi cilaka. Sapatu ti Soledat dina batu anu leueur. Atuh kecebur dewe kana cai walungan Cimanuk. Batur-baturna nu duaan ngajaga harita ngokang bedilna ditujukeun ka hukuman-hukuman liana. Bisi barontak dumeh kaayaan harita gempeur maroyeg bari ting tarempo ka Asmita nu keur meleteng lumpat. Tempo-tempo aceleng-acelengan dina luhureun batu nu tarengtong. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.